Karasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Syaban hampir pertengahan. Di bulan Syaban urang osok ngayakeun nisfu Syaban. Saparo bulan Syaban pertengahan. Aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban. Eta laporan tahunan tamata. Ai poe Kemis mah laporan per minggu, hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun. Naon nanti tanda kudu digawean masalah naon ge dek maca Quran satamatan sapeting mangga masalah usah masal kos gitu ngagibeg bangun teh atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting ayo masalah sholawat 4.444 cenake waduh kapilih juga waduh kapilih dek dilaporkan ka Gusti Allah kan bogana Masya Allah kuat ka dicoret-coret buku urang geus aturan nurutan ba'dul arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae cenah malah bung babarengan mangga adek jeung keluarga belah cenah hega masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca nah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana ayo coba bakal moal kan kos kitu mah asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus ya Allah ya Rabb maca Yasin kahiji menta dihampura dosa supaya dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah mentana kitu doa ya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah maca Yasin kedua minta dijembarkeun rizki lantaran urang membeki dahar beki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang tihang jadi 2 kieu gorenganan lapar Masya Allah tak urang tak pagawean jadi maca Yasin kedua minta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta khairu rizki ma yakfi Kanjeng Nabi Masya Allah wa khairu dzikri ma khafi Kanjeng Nabi ngabahasakeun khairu dzikri ma khafi wa khairu rizki ma yakfi ya Allah pang bagus-bagus dan zikir nu teu kanyahoan ku batur aya haji pendi mah pan illallah orang cau nu kadeuleuna gunana zikir syaitan mani ngeluk-ngeluk gitu aya sorangan nanti lo tilok jeung sorangan gering mun zikir sorangan gering aduh bagus mah khairu zikri ma khafi teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng ka zikir kan mantap beusi kapanggih yang kifudoli kieu nah eta teh keur ngalamun hayang ganti mobil khair zikri ma khafi galbu keur di mobil di kereta di pesawat lempang di Masya Allah wanunya hanya Allah
Itulah para aulia Allah subhanahu wa khairul rizki mayakfi, pang bagusna rizki nu cukup. Hayang dahar aya cukup sebe, hayang minum aya wareg seger, hayang naik kendaraan alhamdulillah, hayang sepeda aya sepeda, hayang motor aya, hayang mobil Lexus aya. Mayak cukup teu kudu loba-loba, teu kudu. Masya Allah, hayang sare kamar aya, hayang tiis aya AC. Kan gitu amat gitulah. Khairul rizki mayak, cukup jang urang, jang keluarga, aya tamu bisa kasuguhan ku urang. Tara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae. Percis eta. Kayak sabalikna si eta mah teu meunang dahar. Kangjeng Nabi Ibrahim asal malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis. Ya Allah. Ya. Ongkos lurah dek calon gratis dah, bupati dek calon gratis. Ayo geus jaradi, muskilah. Jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta diampura dosa, Yasin kedua minta dijembarkan rezeki jang ibadah, nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Nah nganu penting orang maca Yasin sabada maghrib. Aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah. Kulhu bae kulhu. Sabaraha cenah kieu kulhu 3. Tilu. Ulah loba-loba 3 lah. Si gering sama leuwih ti 3 gering. 3. Emang nu maca 3 kula cak Kangjeng Nabi man qara al-ikhlas jelema nu maca surat ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an. Jadi madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an. Asal ngariung we kulhuna 3 nilaina Al-Qur'an. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi sanu cepet-cepet cek Kangjeng Nabi nu bisa ngamatkeun Al-Qur'an bakal diberi hadiah. Waduh sahabat sat maraca Qur'an. Wah cepet. Sidina Ali mah kieu. Ali kudu miluan entos kan. Entos tamat alhamdulillah. Cepet amat maca kulhu 3. Kan bisa gitu pancak Tuhan jadi Tuhan teh cara saja lemah nu maca kulhu 3 sarua jeung Sakuran atuh gua maksud beres eta tadi dasar minantu aing cek Kangjeng ada teu gagal Kangjeng boga minantu mantap biasa mantap cek Kangjeng Nabi ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha ulah gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae ka panggih bae teh ku Sidina Ali mah. Atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali. Nu sajen kararieu we. Pan cepet amat li 3 kulhu. Tah 3 kulhu sarua jeung Sakuran. Geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus. Beres ngarokok heula. Tinggal cek nu maca Yasin tolol amat teh budak. Ulah tuh datang ngarokok gak siap bener deh kita kuki uci aing macam jangan rokok. Nah baca Yasin sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin jadi batur maca Yasin iya mah kulhu terus ulah gancang-gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus ke batur eureun Yasin enak ini ke mulayane nu kadua kitu kene katilu kitu kene kulhu ge cenah kulhu mah teu bisa ke
Itu bisa dia kalau membaca qul bismillah. Bismillah ge cenah coba dengekeun bismillahirrahmanirrahim. Eta bae. Enggak saya masih mah gitu sakitu ge ka surga geus pokona. Bisa ada sakitu teh kuat. Tuh hese-hese ya. Nah, etalah ulah mikiran puasa, mikiran isbu baheula aing jadwal aing ke mana malam Selasa. Nah, habis boga jadwal kayak Yasin di mobil. Oh, masalah macam di mobil ge gitu. Jadwal naon jadi kiai gilir ke nu ngora. Maluangkeun ba'da maghrib ulah ka mana sebab mejihna dilaporkeun kitab urang, buku taudan urang supaya tahun kamari diasinan, tahun ieu diasinan. Ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir. Buku Haji Pendi mana? Awal Yasin, akhir Yasin. Surga. Protes ya saja. Kok bisa dikasurgakeun? Ieu bagus cenah awal jeung akhir. Tengahna deuleu. Aduh, barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu. Wah. Aduh, cek malaikat itu ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir teh kitab tangan di deuleu awalna, deuleu akhirna. Oh, bagus sih. Bagus guys, bagus. Nah, orang sugan gitu bang. Lain pendi iyo. Nisfu Sya'ban. Anajan aya nu ngabidah-bidah. Tapi lamun salat mula. Aya salat nisfu Sya'ban. Mi'ata rakaat 100 salat ulah bid'ah. Bisa aya di lembur-lembur di musola-musola nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ulah ye atuh kiai tuh sanajan teu dilarang emang embung ieu kula mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu atuh boro-boro eta ja subuh ge koboan ngan ulah baik sama sanajan ayah kiai itu sholat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna boga silsilah teu meunang sambarang sholat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah itu jeleman aya khusus lantaran doa ge khusus lain jang doa sorang geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat. Baheula di Bandung di Cilember dengan Sebudin ngayakeun baheula aya deui di Cililid almarhum Kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun tapi ku kiai-kiai ieu disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mangis bae teh kudu baca Yasin bae urang geus tilu balik cenah kula mah tilu balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik masalah awas Yasin bener sia awas kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tuntungna hiji ge henteu tilu ya Allah ya Rabb.